Bismillahirrahmanirrahim. Paslon ari ieu eta hiji pasal. Aniatu ari ngaraniat. Eta padosai ngamaksud si jalma kana hiji perkara. Muktaronan bari anu dibarengkeun. Dipilih kana migawena teh. Wa mahalluha sareng ari tempatna niat. Eta alqalbu hate. Wa talafuzul sareng ari hukum ngucapkeun. Biha kana niat. Eta sunnatun sunat. Wa waktuha sareng ari waktuna niat dina wudu. Eta inda ghusli awali juz'in tetep dina nalika ngumbah kawitanana hiji juz. Minal wajhi tina wajah. Wa tartibu sareng ari ngaran tartib. Eta ala yuqaddima yen ngalalakeun ieu si jalma.
dua